Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rama Aulia di kelas 8 SMP Negeri Opesodo Huir. Abdi di dia bade ngajelaskeun tentang unsur-unsur intrinsik novel bahasa Sunda. Unsur-unsur intrinsik novel kabagi jadi 7. Hiji tema, 2 tokoh, 3 penokohan, 4 latar, 5 galur, 6 amanat, anu terakhir nyaeta sudut pandang. Hiji tema nyaeta gagasan ide atawa pikiran utama anu jadi dasar hiji karya sastra. Tema kabagi 2, aya anu tersurat, aya anu tersirat. Tersurat nyaeta anu ditepikeunna secara jelas, tersirat nyaeta secara samar. 2 tokoh. Tokoh nyaeta jalma-jalma anu dicaritakeun jeung loba nyandak peran dina eta carita. Tokoh kabagi 3, aya nu protagonis, aya antagonis, jeung tritagonis. Katilu penokohan. Penokohan nyaeta anu ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh. Penokohan kabagi 3, hiji dialog tokoh, 2 penjelasan tokoh, 3 panggambaran fisik tokoh. 4 latar. Latar nyaeta sagala keterangan atawa petunjuk anu aya kaitanna dina 3 pasagi. Hiji latar suasana, 2 latar tempat, 3 latar waktu. 4 galur. Galur nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. 6 amanat. Amanat nyaeta pesan atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang lewat carita. Anu terakhir nyaeta sudut pandang. Sudut pandang nyaeta mangrupakeun cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditanyakeun. Sakitu wae anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.